Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya al-hirbaan. Halaman 14. Sumalayahfa alaika, sumalayahfa tuluy teu samardeui alaika ka anjeun ya akhi, anna minadunu bisa nyana eta tetep tina sawarehna pirang-pirang dosa. Ma'ari perkara yusbihu anu nyarupaan naon amruhu perkarana itu ma min jihati kaunihi yasbahu merenya nyarupaan naon amruhu perkara itu ma min jihati kauni tina arah-arah kabukrosana itu ma eta min madolimin nafsi tina pirang-pirang dolimna awak-awakan aw madolimin ibadi atawa sawarina pirang-pirang dolimna pirang-pirang hamba kazina seperti zina waliwati sareng liwat masalan seumpamana. Jadi henteu samar deui sanyana dosa anu saliru urusana tina arah-arah kabuktosana eta dosa teh aya nu sifatna dolim kana diri, aya nu sifatna dolim kana jadi hamba ka batur seperti zina ya jeung liwat. Kumaha geuning maksudna zina jeung liwat seperti kieu? Fa innal amru maka sanyana urusan kindalika dina itu mayasbahu ya taju eta butuh. Nah itu amru teh ila tafsilin kana keperincian. Sabab ayeuna urusan ayeuna sapertikeun zina anu nyarupaan anu saliru urusannya urusan saliru butuh kana tafsil kana perincian liadharo supaya engke teh dohir biwasitati rojaihi ku perantara ayeuna ngarep-ngarepna itu tafsil naon asawabu bener. Jadi engke ayana tafsil engke teh jadi wasilah eta teh bener wa wari itu roja itu tafsil eta ayu kola diucapkeun kieu in kana lamun kabuktosan naon al jalma maf'ulu anu dipigawe naon bihi kalawan itu al eta mubtadian mubtadi anu jadi mimiti anat kabuktosan naon tilkal madlamah itu padoliman teh eta min madolim nafsi. Jadi kieu lamun seumpamana ayeuna lalaki zina jeung awewe teh maka eta zina teh termasuk dolim tina padoliman dirina dolim ka dirina. Tapi wa in kana lamun kabuktosan naon alfailu anu migawe teh eta kodrowada nyata hayang kawin eta si fa'il teh kana itu maf'ul bi hayang heueuy deudeuh wa kana tuluy bukti naon dalika itu zina jeung liwat teh hayang heueuy deudeuh kitu nya. Dari nikah beda ieu mah kawin. Min madolimil ibadi tina pirang-pirang padoliman hambana asubati anu hese ngaleungitkeunana. Li annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah itu si abdun eta itu si sasunnya itu amrun eta ada gawe goreng tilka surati kana itu rupa zina jeung liwat wa koharo sareng maksa ta itu si abdun namanya itu si abdun itu kita tadi annahu maksa aka itu imro'ah wajah haja sareng nari ta itu si jalma teh aka itu imro'ah ila maksiati kana maksiat. Jadi kieu lamun ayeuna jalma anu migawena hayang heueuy deudeuh ta eta teh termasukna nepi ka terjadi zina termasukna tina padoliman hamba dina harti sapertikeun kieu jalma teh ayeuna maksa sina heueuy deudeuh maksanya ka pasangan teh sina heueuy deudeuh anu can aya ikatan pertikahan maka eta geus jelas ku ayana heueuy deudeuh meureun da eta dolim kana dirina ku ana ayana heueuy deudeuh eta teh akur jeung maksa anu jadi awewena supaya ngalakukeun kitu berarti kaya-kaya eta jalma teh narik kana maksiat dosana jadi dua. Tuh nya manehna dolim ka dirina, dolim ka batur. Sanajan ka dituna heueuy deudeuhna daekeun ja awena teh. Tapi awalna kan maksa, jadi dosana dua. Tuh kitu Kartikan gitu. Kan kumaha sababna wa man sajalma sanna anu migawe si iman sunatan kana pagawean sayiatan anu goreng kana kabuktosan alaika eta alaika si iman naon wajruhu dosana itu sayiat wa wajruman sareng dosana jalma amilanu amal si iman biakona itu sayiat ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamat.
jalma nu gawe kana pagawean nu goreng maka geus bukti dosana teh tiba ka eta jalma jeung dosana jalma anu amal kana eta kusabab eta maksiat nepi ka poe kiamat bakal tiba ka jalma nu migawe. Ya Allah ya Rabbana mah kitu. Ulah sok urang nyieun ka gorengan. Namun ayeuna urang maksa tah jinah tuluy teh nyameureun dosana ka urang. Tuluy jalma anu dipaksa ku urang dosana tetep ka urang deui. Itu kagihan dosa. Ngan seumpamana dosana tiba ka urang gitu. Wa aidon painahu maka saanyana itu si Abdul eta hataka ngaruksak si Abdul teh urdohakana kahormatan itu mah jaba eta kahormatan eta si awewe eueuh direbut ku lalaki eta. Wa ada sareng miraraan si amba teh si jalma ahlah ka ahlina itu mar'ah wa hamala sareng mikul tah itu si Abdul si jalma teh hum ka itu ahla al-aro kana kawirang wa geundeg sampun itu marku kitu tah kaharti lah kitu mah. Jadi intina mah urang ulah nepi ka dolim komo lamun teh mah ngajak padoliman ka batur leuheung lain leuheung beureun euy sorangan mah meureun ngan saukur tiba dosana ka sorangan ieu pelebah dina nalika ngajak batur can kahormatana bakal karuksak can pagawean dosa eta teh bakal ngalir dosana ka urang anu ngajak naudzubillahi min dzalik. Tanbihun ari eta pangrengin sahiji al-a'rudu ari pirang-pirang kahormatan eta asyadu leuwih banget mina amwali tina pirang-pirang harta. Urusan kahormatan mah eta teh leuwih berharga tinimbang harta. Harta mah masih kena bisa diteangan, tapi kahormatan mun teh mah geus tercoreng, ya Allah, moal mungkin bisa dibalikeun deui kitu. Qala ulama, law anna syahsun lamun saanyana hiji jalma akhoda nyokot si syahsun teh malah hasasin kana hartana hiji jalma sumata wajaa tuluy ngabagi-bagi tah si syahsun teh nya pajaa tuluy datang si syahsun bihi mawa itu mal bada mautihi sanggeusna mautna si jalma hiji deui ila warusatihi ka ahli warisna si jalma wa ila jami ahli ardi sareng ka kabeh ahli bumi. Tanya iya ayeuna nu ngaranna hiji jalma mun teh mah nyokot ngadulim kana hartana jalma nu sejen. Tuluy teh ngabagi-bagi dipake eta harta teh. Sanggeusna maot anu didolim teh tuluy ku urang didatangan ka ahli warisna. Bahkan sakabeh ayeuna penduduk bumi pajaalu tuluy ngajadikeun tanu kabeh teh hukana itu mal teh pihilin dina nu halal. Pak ardul mukminin asyadu min mali. Tetep anger karena jangan dijadikeun dipake kanu halal oge tetep ari kehormatan mukmin eta asyadu leuwih berharga min balihi tinimbang hartana. Nya ge dibalikeun ku urang tetep kehormatanna tercoreng anger kitu nya euy. Jadi kawas ayeuna kapuk nu diaburkeun dina pas gede angin tuluy urang sina ngumpulkeun di eta kapuk cantang tuh bisa sabab geus aya nu ka mana kitu. Jadi kahormatan teh geus ku urang digorengkeun teh geus menyebar ka mana-mana. Hese dibenerkeun di kurang matak ulah lah urang jaga lisan urang ulah nepi ka nganyerikeun kanu jadi batur gitu khususna atawa kalakuan urang teh. Wa min kalami syaihi abil mawahib asyadili rahimahullah taala amin. Mimma eta tetep tina perkara ya yukipu anu ngadagokeun teh itu mati al murida ka murid anu taroki tina naikna darajat wukuuhu ari tumibana itu murid pi goibati ahadin tina ngupatna hiji jalma minal muslimina ti muslim. Tina sapalina ngadakukeun ayeuna naekna hiji murid kana darajat anu luhur didagukeun tah tina urusan perguncinganna hiji jalma ti muslim. Lamun ayeuna masih aya keneh sifat dolim madlama ku ayana obrola ku ngupat atawa ku namimah jeung sajabana nepi ka ngagorengkeun batur maka moal mungkin tah eta si murid bisa naik di payunan Allah. Waman sing saha jalma ubtulianu dicoba si iman biwukuhi kutumibana si iman pidalika dina itu gibah fal yaqra maka maca si jalma teh al-Fatihah kana Fatihah wa suratal Ikhlas kana surat Ikhlas wal muadataini falak binas wa yaj'alu sareng ngajadikeun si iman sawabahuna kana ganjaranna itu Fatihah surat Ikhlas muadatain fi sohaifi dzalika syasi dina pirang-pirang buku catatanna amalna itu si jalma fa ini maka sanyana hayeunya kieu
Lamun ayeuna urang dicoba geus ngobrolkeun batur, hese tah kana ngabenerkeunana, maka lobakeun urang surat Fatihah, Ikhlas, Falaq jeung An-Nas, jadikeun ganjaranna teh eta keur pikeun jalma anu digunjingan ku urang, anu digibahan ku urang. Terus doakeun ku urang teh. Didoakeun, kunaon saobna? Pak ini maka sanyana kaula teh kata ro'aitu ningali kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilmani dina waktu kulam dina impenan deh kieu. Wah baru ngabejakeun Nabi teh ka kami bidalika ku urusan itu akhbaro nya. Wa qala ngadawuh. Itu Kangjeng Nabi urusan itu ayeuna ubdul ya biwuku daliknya bidalika pal yakru kadinya. Innal gibata sanyana ngupat wa sawaba sareng ganjaran macanya itu surah Fatihah, Anas jeung Falaq, Al-Ikhlas eta yakifani ngadago tah gibah jeung sawab deh baina yadaillahi ta'ala di payunan Allah Ta'ala. Jadi antara obrolan gibah jeung ganjaran ayeuna macakeun surat urang teh terus di payunan Allah teh votingnya luhur mana ieu luhur mana ngabandingan dina hati. Warju ngarep-ngarep kuring teh aya tawazana yen teh silih timbang kitu. Silih timbang dina harti bisa ngabandingan ayeuna macana Fatihah jeung Ikhlas jeung Falaq An-Nas teh kana nu diobrolkeun ku urang. Cik urang sabaraha kali ngobrolkeun terus urang teh sing leuwih loba maca Fatihahna dan ke kembalina lain ngan saukur ka jalma nu didoakeun ku urang, tapi kahalusan maca eta kembalina tetep ka urang. Engke ngimbangi dina harti bakal ngelehkeun tah kana ngupat urang ka jalma teh ku barokahna eta surat. Entah kitu tah lamun urang rumasan sok ngobrolkeun batur, lobakeun maca Fatihah, Al-Ikhlas jeung Falaq binas hadiahkeun keur eta jalma nu sok diobrolkeun ku urang. Alusna kumaha Pak lam dalika ya ahi, alusna mah ulah nepi ka obrolan urang aya bersangkutan jeung batur sehingga kehalusan urang kalah tiba ka batur. Komo deui lamun eueuh kehalusan beak kalah kagorengan batur ka urang. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah maparinan ka urang sadayana hidayah taufik sehingga urang bisa ngaraksa kana urusan lisan anggah uta badan ulah nepi ka bisa ngadolim ka batur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.